Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah anu kalintang dimuliakeun, anu kalintang dicintai, wabil khusus guru urang di dieu pangersana Jang Ustadz Farid bin guru urang sadayana pangersana Al Ustadz Muhammad Maksus Jamil rahimahumullah, oge keluarga besar almarhum guru urang sadayana pangersana Al Ustadz Muhammad Maksus Jamil, sinareng sadaya para jamaah, oge pala putra murid pangersa apa tehilap Bapak Kades Kang Didin sa kulawarga anu ku pribados dipihormat. Alhamdulillah dina ieu siang anu pinuh ku barokah urang sadayana wa Allah diriungkeun dina gempangan anu mulia, dina raraga ngagungkeun Allah, ngagungkeun junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngagungkeun sagala urusan Allah, urusan Rasul, termasuk ngagungkeun kelahiran junjunan, Isra Mi'raj junjunan, lajeng kerasulan junjunan, oge mukjizat junjunan, akhlak agungna junjunan, ilmu amal oge asadaya ajaran junjunan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, oge ngagungkeun sasi Rajab, sasi Sya'ban, sasi Ramadan, oge urang nyambut sasarengan nyambut sasi Ramadan kalayan pinuh ku rasa cinta, rasa ngagungkeun, oge kalayan pinuh ku kasono kana Ramadan, oge kalayan pinuh ku kabunga, karena urang sadayana yakin bahwa bulan Ramadan adalah bulan kauntungan anu pang tohaga-tohagana kanggo urang umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anu mana diantawis kauntunganana anu parantos aya coretna dina kitab-kitab para ulama dauh-dauh ti junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan sebagianana tina Quran dauhan Allah bahwa dina bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun Al-Qur'an sakaligus 114 surat ti Lauh Mahfuz ka langit dunya anu disebat Baitul Izzah, aya tempat di langit dunia anu kacida agung nyaeta Baitul Izzah,
hartosna bumi keagungan, tempat kemuliaan. Allah ngalungsurkeun Al-Qur'an ti Lauh Mahfud ka Baitul Izzah ieu dina sasi Ramadan. Dina sapalih riwayat anu sahih kaping 24 Ramadan. Numawi dawuhan para ulama, walaupun dina hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu sanesna bahwa Rasulullah ngaisyaratkeun kejadian Lailatul Qadar eta dina wengi-wengi Ramadan, lajeng dina sebagian hadisna aya anu ngaisyaratkeun mengarah kana malam-malam 10 anu akhir. Lajeng dina sapalih riwayat aya isyarat ti junjunan mengarah kana malam-malam ganjil, malam salikur, malam 3 likur, 5 likur, 7 likur, 8 likur. Nanging dawuhan ulama tidak menutup kemungkinan teu dina wengi ganjil, karena aya riwayat bahwa dilungsurkeunana Quran dina wengi Lailatul Qadar. Disebutkeun dina Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul mubarakatun wengi nu diberkahkeun nyaeta Lailatul Qadar ayana dina Ramadan. Nah, jadinya sumping dari riwayat bahwa dilungsurkeunana teh nyaeta dina maleman 24 Ramadan. Sapalih riwayat deui dilungsurkeunana dina pertengahan Ramadan. Nanging riwayat anu langkung kiat nyaeta dina 24 Ramadan. Adapun sok aya nuzulul Quran, lungsur Quran dina 17 Ramadan, ieu condong kana kajantenan perang Badar dina kaping 17 Ramadan. Anu mana didinya dilungsurkeun ayat Quran eta mah sanes dilungsurkeun sagemblengna Quran. Lungsur ayat Quran harita terjadi dina dinten Jumaah. Jadi sok peringatan nuzulul Quran 17 Ramadan memperingati kejadian kemenangan perang Badar. Ya, kemenangan perang Badar oge lungsur ayat Quran harita dina waktos Badar harita. Perang Badar teh nyaeta hiji tempat antawis Makkah sareng Madinah. Nah, sanes ngamaksad lungsurna ayat Quran saquran dina 17 Ramadan sanes. Atanapi lungsurna ayat pertama dina kaping 17 Ramadan sanes. Karena urang terang bahwa dilungsurkeunana Al-Qur'an anu pertama ya ku Allah Subhanahu wa taala dina yuswa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun sanes dina Ramadan didinya. Lajengna deui Ramadan ku Allah Subhanahu wa taala dianggo waktu paranti ngabebas-bebaskeun hamba-hambana tina seuneu neraka. Setiap wengi aya pembebasan, aya baroah. Saaleutan, sageprakan. Unggal wengi. Oge Ramadan ku Allah taala dianggo waktu ngahampura na Allah ka hamba-hambana anu beriman. Unggal wengi, unggal dinten
sumping hampura Allah jalla jalaluhu ada. Ramadan ku Allah dianggo waktu ngangkat harkat darajat martabat hambana karena darajat anu luhur dina unggal wengi unggal siang diangkat darajat. Ramadan ku Allah Ta'ala dianggo waktu ngaganjarna Allah ka hamba-hambana anu ibadah dina bulan Ramadan jauh leuwih loba leuwih pohara tibatan ganjaran anu ku Allah dipaparinkeun ka hamba-hambana ladang amal-amal hamba-hambana di luar Ramadan. Ramadan ku Allah Ta'ala didamel waktu dibukana pintu langit sareng dibukana pintu sawarga anu 8 gerbang oge ditutupna panto-panto neraka 7 panto neraka oge dina Ramadan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala diliburkeun siksa kubur sarta patakonan malaikat munkar nakir di kubur diliburkeun dina Ramadan. Oge dina Ramadan ku Allah Ta'ala sakabeh setan diringkus ti mimiti maghrib malam hiji Ramadan dugi ka maghrib malam Idul Fitri. Lajeng Allah nyimpen mang pirang-pirang amalan dina bulan Ramadan nu khusus nu teu aya dina bulan-bulan lain kahiji nyimpen saum full sabulan penuh di mana dina bulan-bulan lain teu aya anu ku Allah Ta'ala diperintahkeun saum sabulan full aya ge Senin Kemis aya ge saum Nabi Daud alaihissalam awal bulan tengah bulan akhir bulan atawa dina hari-hari tertentu ya dintenan Arafah, dintenan Tarwiyah, dintenan Asyura, dintenan Tasu'a. Nah, tanggal 27 Rajab, tanggal hiji Rajab gitu. Nisfu Sya'ban. Nah, ai Ramadan mah full kata mah hukumna fardu. Di mana di luar Ramadan hukumna sunnah. Ramadan wallah Ta'ala disimpenan amalan sajabati saum adalah taraweh ya salat taraweh atau qiyamu Ramadan aya qiyamul lail aya qiyamu Ramadan beda kan aya qiyamul lail mah Ramadan luar Ramadan bisa tapi qiyamu Ramadan mah adalah taraweh namawi dina niat taraweh boleh hiji diantara tilu niatna hiji usolli rakaataini minat taraweh niat abdi salat 2 rakaat tina sebagian taraweh anu 20 rakaat kan nganggo minat taraweh usolli rakaataini minat taraweh gitu kan atawa usolli rakaataini min qiyami Ramadan abdi niat salat 2 rakaat tina gitu tina salat Ramadan karena ieu salat khusus qiyam teh salat atawa usolli rakaataini min sunnati tarawih abdi niat salat 2 rakaat tina sunnah tarawih. Nah ieu pasunatan dina ieu paniatan dina salat tarawih anu praktekna 2 rakaat karena aya hadis Nabi salatul lail masna salat peuting 2 rakaat ia dijalankan ku para sahabat Nabi
Ya, dijalankan ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh, dijalankan. Nah, sabaraha jumlahna 20 rakaat jumlahna. Oh. Dijalankan ku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Para sahabat sadayana mengikuti teu aya nu mengingkari. Sadayana pada uninga karena sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga teu aya ikhtilaf di kalangan para sahabat. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu nginstruksikeun bahwa lalaki kabehanana kudu sarolat di masjid, kudu ngaramekeun masjid dina penting-penting Ramadan, salat tarawih kudu di masjid khusus ke lalaki. Di tiap provinsi, di tiap negara diinstruksikan ku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala dina pertengahan kepemimpinan kekhalifahan mantenanana. Nah, rame we di mana-mana. Sabaraha rakaat 20 rakaat. Adapun witir sebagian aya sarakaat, di sebagian aya nu 3 rakaat, gitu kan? Dina witirna rupi-rupi karena witir jumlahna paling sakedik sarakaat, tuh naik ka luhur 3 rakaat, naik deui 5 rakaat, naik deui 7 rakaat, naik deui 8 rakaat, naik deui 11 rakaat. Ya. Tah, teu bisa leuwih tina 11. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha dina hadis sahih Muslim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi min 11 rakaah. Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhan Siti Aisyah garwa mantenanana tara ngalangkungan salat tina 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Ya, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah, tayeu adalah hadis sahih, ieu dalil batasan salat witir. Ya. Dalil batasan salat witir. Masih dina sahih Muslim, masih nu ngariwayatkeunana Siti Aisyah deui bahwa Rasulullah SAW teu ngalangkungan tina 13 rakaat. Maka nu 13 rakaat ieu ku ulama dijantenkeun nu 2 rakaatna adalah ba'diyah Isya. Jadi lamun ba'diyah Isya 2 rakaat tambah witir 11 jadi sabaraha? Jadi 13. Dina Ramadan kitu, dina luar Ramadan kitu. Lajeng ieu keterangan numutkeun sapalih ulama adalah hadis salat witir ieu sateu acan aya kajantenan salat Ramadan, salat tarawih. Salat tarawih eta kapendakna ku para sahabat ahlus suffah, yakni aya sekitar 450 sahabat anu eta mah teu kagungan garwa, sumping ti berbagai wilayah ti berbagai negara, ngicilik-ngicilik jungjunan. Upami teu aya kegiatan di luar salamina di masjid. Teh mun urang ka Madinah aya papanggungan eta teh wilayah paragi para sahabat ahli suffah. Damelna siangna saum, wengina salat, wirid, zikir, kitu damelna teh. Nah, aranjeunana anu pangpayuna menakan jungjunan tara-tara tisasari, kan? Keluar ti bumi ka masjid. Ayeuna disebat keluar ti bumi ka masjid teh sabab pintu bumi jungjunan yakni pintu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha langsung lebet ke masjid, ya. Jadi rapat
bumi teh sareng masjid. Nah, mawi di mana dina hadis urang menakan kharajan nabiyyu, nabi keluar, gitu kan? Ilal masjidi ka masjid, keluar. Tapi ka masjid, gitu kan? Haratosna keluar ti bumi anjeunana lebet ka masjid, bergi buka panto blus ka mana? Blus ka masjid. Nah, barang jungjunan keluar anu tara-tara ti sasari dina hiji wengi dina bulan Ramadan, sahabat kaget jungjunan keluar. Bade naon? Lajeng teh jungjunan netepan. Lajeng we nu aya di dinya mah ngariring ka jungjunan, dipengkeureun jungjunan. Jungjunan teh teu lemek, teu nyarek, teu miwarang, teu ngajak, gitu kan? Tos beres netepan lebet deui jungjunan. Lajeng keluar dina waktu fajar. Lajeng ieu diantawis para sahabat pawartos-wartos ieu jungjunan tara-tara ti sasari keluar dina wengi Ramadan tadi. Ai para sahabat apan banget cintana ka jungjunan, banget semangatna ngiring kana sunnah jungjunan, semangat ibadah, semangat ngikuti niru, gitu kan? Karena naon-naon nu dijalankeun ku jungjunan. Sehingga pawartos-wartos burusut weh. Di daerah-daerah teh sarumping wengi nu kadua teh atuh pinuh masjid teh. Kan? Nah tepan, jungjunan teh kaluar deui malam kadua teh. Nah, wengi nu katiluna numutkeun sebagian ahli hadis mah wengi nu kaopatna. Jadi katiluna berjalan leuwih seueur deui. Dugi ka bahe kaluar-luar. Numutkeun sabelah riwayat mah dugi ka 2 wengi cenah sarengna teh. Tidinya jungjunan barang diantos-antos. Nah teu aya wae, teu kaluar wae teu bumina disangki ku sebagian sahabat jungjunan kakuleman panginten. Kata Nabi karepotan kumaha lajeng aya sahabat nu tupak tepuk da gitu kan. Gitu kan. Nah, ai lajeng teh jungjunan teh kaluar teh pas netepan subuh we. Lajeng jungjunan dadauh nyahon teu aranjeun pangna kami teu kaluar. Teu ka aranjeun. Allah sinareng rasulna anu langkung uninga kaulanun. Ya bisa hayang apal. Kami teh ningali aranjeun semangat ngikuti kami. Hariwang sumping wahyu ti pangeran anu mardukeun kana ieu salat. Aya aranjeun mah mampu tapi ari umat nu sajena can karuhan. Ya. Nah, saking dedeukna jungjunan ka umat. Dugi ka anjeunana pet we, kan? Henteu netepan deui katinggal ku sadayana di masjid. Ya. Tapi para sahabat da uninga. Harita mah gitu kan sadayana pada terang bahwa eta teh netepan teh kalintang saena. Ngan jungjunan teu soteh anjeunna ngaberjamaahkeun karana dedeuna ka umat bilih sumping wahyu ti Yang Maha Suci anu mardukeun ke berat pikeun umat. Ya. Maka para sahabat masing-masing batas kitu mah di bumina masing-masing. Rame cenah dugika seperti nyiruan nu keur hiber. Gitu kan? Ngahayang gitu kan ngaguru di bumi sahabat masing-masing di zaman Nabi tiap Ramadan. Dugi ka wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gentos khalifah ku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka berjalan dina Ramadan rame ku ibadah tapi di bumi masing-masing. Teu aya salat berjamaah tarawih teu aya. Barang dugi ka zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mantenanana ngabedah mang pirang-pirang nagara
ya, dakwah Islam disebar luas sehingga mangpirang-pirang negara tunduk di bawah kekuasaan anjeunana sebagai khalifah lalebet Islam sadayana, sehingga nu lebet Islam alut-alutan asrek-asrekan ti berbagai negara. Nah didinya anjeunana ninggal bahwa ieu dina bulan Ramadan naha sararepi di imah ai kelas para sahabat mah seperti biasa we gitu kan. Tapi kan jalmi nu lalebet Islam anu ararenggal, nah itu jara rempe di imah-imah nate. Nah lajeng Sayyidina Umar gaduh inisiatif nyaman tenanana ngadamel sunnah baru namina sunnah khulafaur rasyidin. Dan kumaha sunnah anjeunana sunnah baru anu teu dicontohan ku Nabi, anu teu diparentah ku Nabi, tapi da teu diwagal ku Nabi. Naon sunnah baru teh? Kahiji ya, sadaya umat Islam ya, supaya sholat di masjid ya, sholat eta teh taraweh ji tah sunnah baru. Nu kadua sholat taraweh ti semet ayeuna kudu diberjamaahkeun. Pan di zaman junjungan henteu, zaman Sayyidina Abu Bakar henteu kan. Tuh rame we geus kitu mah. Lajeng Sayyidina Umar dadauh, nikmat hadhil bid'ah. Aduh kacida nikmatna ieu bid'ah. Ku anjeunna disebut bid'ah eta teh memang nya bid'ah. Napangna disebut bid'ah? Karena hal baru. Nah disebut hal baru teu dicontohan ku Nabi. Ya kan? Teu diparentah ku Nabi, ieu bid'ah. Naon nu teu dicontohanana adalah tuh salat di masjid salat eta. Naon deui nu disebut bid'ah teh diberjamaahkeunana. Da di zaman Nabi mah teu kan salat teh masing-masing we di imah, taraweh teh teu diberjamaahkeun. Nah ti harita lahir weh sunnah salat taraweh teh diberjamaahkeun. Tadi dia sok aya anu salah pemahaman. Kumaha salah pemahaman teh kieu? Bahwa salat taraweh di zaman Nabi teh 11. Ya kan? Ada Nabi numutkeun Siti Aisyah dina riwayat lain 13. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan Nabi teu leuwih ti dinya. Ya. Ajeng ieu Sayyidina Umar bin Khattab anjeunana ngamaksad bid'ah teh nyaeta namihan rakaat. Tina jungjunan mah 8 witir 3 atanapi 10 witir hiji mun 11 teh kitu mun 13 teh ya ieu mah 8 witir 3 mun 11 dah lamun nu 13 riwayatna ya 10 witir hiji. Nah nu 13 10 witir kali ulangi deui anu 8 witir 3 nu 11 anu 13 10 witir 3 gitu kan. Nah lajeng ditambih 10 rakaat deui ku Sayyidina Umar. Jantene 20 rakaat. Ieu numutkeun ya aya sebagian anu berpaham sapertos kitu. Jadi Sayyidina Umar didinya bid'ahna teh diangken ku anjeunana bahwa ieu teh bid'ah tapi ieu teh bid'ah hade. Kan? Bid'ah hade ieu. Salat mah teu anu goreng. Kan? Salat ti peuting tong boro di bulan Ramadan, luar Ramadan ge teu aya nu goreng, kan? Lajeng Nabi teu langkung tina 11 lain larangan
keur nambahan salat lain kan, lain mangrupakeun larangan. Sehingga salat wengi henteu terbatas rakaatna tuh ieu numutkeun sebahagian. Lajeng kusabab ieu tos didamel ku Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin Khalifah, sebagai Khulafaur Rasyidin, sumping apan wasiat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti nabi urang sadayana, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Aranjeun kabeh kudu nyekel pageuh kana sunnah kami dawuh nabi jeung sunnahna khulafaur rasyidin sabada kami anu menang hidayah. Mana khulafaur rasyidin anu menang hidayah nu jelas adalah nyaeta Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajmain. Jadi artina urang kudu nyekel pageuh kana sunnah para khulafaur rasyidin oge. Ya, sehingga teu ayana beda pendapat di kalangan para sahabat karena nunang tukeunana adalah khalifah ar-rasyid. Ya, jadi khalifah anu bener. Khalifahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi Sayyidina Umar. Numbawi para sahabat teu aya anu nentang karena terang sadayana karena dawuh jungjunan, wasiat jungjunan bahwa kudu nyekel pageuh karena sunnah jungjunan sareng sunnahna saha? Khulafaur Rasyidin. Ta iya Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Umar nambihan 11 rakaat. Salat tidak ada salah dina Islam, kan? Salat adalah amal anu hade, kan? Di samping eta Nabi teu langkung tina 11 bukan berarti larangan untuk menambah yang salat gitu. Walaupun Nabi melakukannya itu. Seperti mana? Seperti Nabi dina waktos janten Rasul umrohna mung 2 kali. Hajina mung sakali, ya tidak merupakan larangan untuk menambah haji, tidak merupakan larangan untuk menambah umroh rek 100 kali 200 kali mangga gitu kan. Walaupun Nabi umrohna dina masa karasulanana adalah 4 kali, munggah hajina sakali. Sabab lamun eta jadi patokan tong umroh deui dan Nabi ge 4 kali dina sayuswana. Sanes dina sayuswana dina masa karasulanana tong bunga haji deui kedua kali dan Nabi mung sakali. Ieu lamun dipake dalil bahaya. Naon sababna? Engke ngaremet kana salat Nabi, kana saum Nabi, kana zakat Nabi, amal Nabi nu sanesna. Nabi sabada diangkat janten Rasul sabaraha kali saum Ramadan. Gitu kan? Kan sabaraha kali saum Ramadan? Saum Ramadan diwajibkeun dina tahun kedua hijrah. Sementara Nabi di eta teh tahun kedua sabada hijrah ke Madinah. Di Mekah teu acan aya saum Ramadan. Lebet ke Madinah tahun pertama teu acan aya saum Ramadan. Saum Ramadan dina tahun kedua di Madinah. Sementara Nabi dugi ka wafat 10 tahun di Madinah. Berarti hanya 8 kali ngalaksanakeun saum Ramadan. Ayeuna urang geus 20 kali ngalaksanakeun saum Ramadan, tong leuwih tina saum Nabi gitu. Sebab Nabi saumna 8 kali, kebahaya kan? Komo dihitung jeung salat gitu kan? Ngawitan aya kaparduan salat nyaeta 1 tahun memeh hijrah ka Madinah. Ingat, 1 tahun memeh hijrah. Kenapa? Isra Mi'raj terjadi adalah 1 tahun memeh hijrah. Di Mekah diwajibkeunana salat anu 5 waktu. Ya. Si emut, teu acan aya salat anu 5 waktu teu acan aya. Walaupun Nabi salat tapi sanes salat eta. Ya. Salat anu 5 waktu diwajibkeun dina waktos Mi'raj. Nyaeta 1 tahun memeh hijrah. Jadi lamun 1 tahun memeh hijrah Nabi salat nu 5 waktu teh berarti dina lebet 11 tahun. Karena 10 tahun di Madinah 1 tahun memeh hijrah jadi sabaraha? 11 tahun. Namun 11 tahun ai urang ayeuna umur geus sabaraha? Jadi kewajiban salat teh geus salila 11 tahun. Leuwih teh eta eueuh contoh ti Nabi dan Nabi ge. Nah, kan bahaya engkena. Tah isok aya nu nyieun dalil gitu kan. Tong umroh deui dan Nabi ge ngan 4 kali.
dugi ka pupus teh bahaya ya aya bahan teu sarolat ya kan geus 11 tahun sarolat teh puasana salapan kali aduh bahaya ya kan bahaya tah ieu karena kebodohan ya karena kebodohan nah pon kitu ieu ge sami bahwa Nabi teu ngalangkungan tina 11 rakaat sanes dalil bahwa tidak boleh nambahan kan tanpa batas sehingga orang nguping Sayyidina Ali karramallahu wajhah mantu Nabi ku anjeun kan pintu gerbangna ilmu Nabi anu mana Nabi ngadauhkeun ana madinatul ilmi wa aliyun babuha kami adalah kotana ilmu Ali adalah pintu gerbangna sabaraha rakaat ari wiridna Sayyidina Ali dina salat wengi tarakirang tina 1000 rakaat kahanapna sami gitu urang nguping manakibna al Imam Ali Zainal Abidin cucuna Sayyidina Ali ya putrana Imam Husain Sayyidina Husain putrana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ajma'in Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu tarakirang salatna tina 1000 rakaat urang nguping Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra ali cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami gitu kan anyana ge keturunan Nabi ya. Sabaraha saunggal wengi tarakirang tina 1000 rakaat. Urang nguping Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, ngalungi salatna ratusan rakaat. Ya, ratusan rakaat. Malah dina bulan Ramadan mah Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu siang nage ratusan rakaat. Naon margina dina manaqib Imam Syafi'i ya Imam Syafi'i itu di mana lebat Ramadan so ngaos Quran khusus dina jero salat sawengi satamatan. Siang satamatan khusus dina jero salat. Ku ulama didawuhkeun dibagi cenah tiap rakaatna teh rata-rata 50 ayat. Lamun rakaat 50 ayat, coba eta jumlah ayat Quran bagi 50 jadi sabaraha ratus rakaat, sapenting sabaraha ratus rakaat sabeurang. Kan? Ternyata Imam Ahmad bin Hambal sami, Imam Abu Hanifah sami. Allah, kan? Imam Malik bin Anas sadarena para ulama-ulama, para aulia, para solihin, ratusan rakaat itu sudah biasa. Amalan aranjeunana hari-harina seperti kitu, wengi-wengina seperti kitu, kan? Orang perlu apal. Nah, numawi dawuhan ieu pendapat sapalih pendapat ieu ya, Sayyidina Umar teh ngamaksad bahwa nikmat hadil bid'ah teh adalah nambihan rakaat tina 10 jadi 20 atanapi tina 8 jadi sabaraha jadi 12 tambahna berarti kitu tah teu dina sisi tarawehna sana sisi witir tetap 3 kan nah ieu sapalih. Adapun sebagian ulama berpendapat sanes kitu nyata nu bieu teh nu kubuya dijelaskeun bahwa bid'ah nu dimaksud ku Sayyidina Umar sanes nambahan rakaat. Tapi bid'ah ku Sayyidina Umar adalah hiji ngaberjamaahkeun salat anu ku Nabi teu diperintahkeun diberjamaahkeun di zaman Sayyidina Abu Bakar teu aya berjamaah ku anjeunna di berjamaahkeun. Nu kadua digiring ke mana? Ke masjid. Anu mana di zaman Nabi mah di bumi masing-masing, cenah di kebon korma, cenah para sahabat teh sarolat masing-masing we. Masing-masing gitu kan? Nah, ku anjeunna diberjamaahkeun di masjid sehingga rame we masjid di masa harita dugi ka kiwari gitu kan? Nah, teh nu dianggap bid'ah. Yang dianggap beda. Adapun bilangan 20 rakaat ieu adalah dasarna anu dijalankeun ku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ieu aya riwayat hadis riwayat Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fi Ramadan mantenanana salat dina bulan Ramadan 20 rakaatan 20 rakaat.
Ieu 20 rakaat. Tapi ieu riwayat Ibnu Abbas datangna ka urang ieu bid'ah. Lain bid'ah, dan naon atuh dhaif. Ya. Ieu riwayatnya dhaif. Disebut ku sebagian dulur urang anu teu apal kedudukan dhaif disebut jadi bid'ah. Padahal teu dhaif mah dhaif we, itu kan bid'ah we. Ieu dhaif keteranganana. Tah, Sayyidina Umar aranjeunana ngajalankeun eta. Tapi kan Sayyidina Umar mah ngalami masa Nabi. Para sahabat harita seueur keneh ngalami masa Nabi. Tangtu saha nu leuwih apal kana gerak-gerik Nabi, urang atawa Sayyidina Umar? Ya Sayyidina Umar, manya apal keneh urang gitu kan. Adapun nisbat eta hadis Ibnu Abbas ka urang jadi dhaif, kan ieu mah urang mah ningali sanad, ningali gitu kan riwayat saharawina dan sebagainya sehingga memutuskan ahli hadis bahwa ieu jadi dhaif. Ai Sayyidina Umar mah moal dhaif dan ningali Nabi. Gitu kan? Hiji eta tuh. Nah, lajeng nadai andai kata ieu 20 rakaat adalah dhaif. Ya. Maka ieu anu 20 rakaat ieu dasarna dhaif ieu sepakat kabeh ulama ahli hadis ahli fikih bahwa hadis dhaif dina masalah keutamaan amal mah bisa jadi rujukan. Ketika teu aya hadis-hadis anu sahih, teu kan? Ketika teu berbentrokan jeung hadis-hadis anu sahih, nah, maka hadis dhaif jadi naon? Jadi rujukan hadis dhaif. Sepakat eta. Mawi ku Imam Nawawi dina muqaddimah hadis Arba'in Nawawiyah dijelaskeun wa qad ittafaqal muhaddisun. Teman-teman geus sepakat kabeh ahli hadis, ahli fikih bahwa ngamalkeun hadis dhaif teh meunang. Dan numutkeun para ulama-ulama ahli hadis, ahli fikih bahwa kedudukan hadis dhaif ieu boleh dipakai rujukan sandaran hiji dina kautamaan amal, lain dina nangtukeun halal haram, lain dina nangtukeun wajib, lain dina nangtukeun akidah, lain. Tapi ieu mah dina masalah keutamaan amal. Boleh. Nu kadua boleh dipakai hadis dhaif teh jadi rujukan, jadi dalil pikeun hikayat. Hikayat, kisah, sejarah. Boleh. Maka hadis-hadis anu dianggo rujukan ku para ahli tafsir, hatta Imam Ibnu Katsir dina tafsirna ya hadis dhaif. Itu nu dianggona teh paloba nyarioskeun hikayat, ya geblos karena hadis naon? Jadi hadis dhaif gitu kan. Katilu bahwa hadis dhaif bisa jadi rujukan dina nasihat. Nasihat-nasihat kan. Nah, eta bagus. Bagus make hadis dhaif. Nah, ji. Lalu ieu nu 20 rakaat engke kedudukanana nu dhaif teh lain 20-na. Ya kan? Lamun ieu nu 20 rek dipake ku urang rujukan, lajeng anu 11 atau anu 13 dek dipake rujukan, berarti nu 11 adalah 8 rakaat, anu 13 adalah 10 rakaat, lajeng Sayyidina Umar nambahan sabaraha? Nambahan 10 rakaat, lamun itu nu 10 rakaat. Nah, jadi nu disebut dhaifna nu mana? Kabehanana 20-hanana lain. Ya nu jadi nu 10 na gitu kan. Kenu dhaifna teh. Jadi lamun ngamalkeun 20 rakaat, hadis anu tadi nu 11 anu 13 oge nya jadi kasapu, kapake eta mah jelas gitu kan. Jadi nu dimasalahkeun ke lain nu dinu 8na, lain anu dinu 10na, tapi dinu mana? Lain nu 20na, lain kabehanana tapi dinu 10na atawa nu 12na. Lamun dinisbatkan karena hadis sahih anu 11 tong dianggap hadis nu 20 rakaat 20 rakaatanana jadi dhaif henteu ke dina praktek nama dengan
mun ieu nu 20 rakaat ngalakonan manehanana nepi ke 8 heuh tah eta mah nu sohehna teh ya tah ke sesa 12 tah ieu nu dhaifna gitu kan atawa dugi ka 10 nu sohehna teh ya ke nu 10 deui tah eta nu dhaifna kitu andai kata ieu mah andai kata lamun erek diranjingkeun jeung keterangan eta. Ah nanging kan sebagian ulama mah teu ngaranjingkeun kana hadis sahih anu 11 nu 13 karana ku para ulama nu sahih sahih anu 11 13 mah ieu mah keterangan witir. Lain keterangan taraweh. Lamun ieu witir ieu dek dipake dalil taraweh tinggal dek ditanyakeun mana dalil witir. Jadi eueuh hah? Engkau ku hanya tadi pakai dalil taraweh, ya kan? Ai witir sabaraha rakaat cing panglobana 11 di mana keterangannya eta hadisna. Pangna witir jadi tong leuwih tina 11 rakaat teh eta hadisna. Hadis nu 13 apa jeung ba'diyah Isya 2. Jadi 13 teh, gitu kan? Lamun ieu rek dipake salat dalil taraweh, engke mana dalil witir? Lamun ieu rek dipake dalil witir berarti butuh dalil taraweh. Tuh, gitu kan? Nah, numutkeun ulama bahwa dalil taraweh manu 20 rakaat nama teu aya, ai dalil salat taraweh nama aya sahih nyaeta waktos Nabi 2 atanapi 3 wengi teh salat. Ta eta mah sahih cek sararea oge. Ngan teu disebatkeun rakaatna harita mah. Teu aya nu ngariwayatkeun harita jungjunan waktos pertama eta sabaraha rakaat teu aya. Kan nu soheh teu aya nu dhaif teu aya nu harita mah gitu kan imut teu aya nu ngariwayatkeun kan tarajole Sayyidina Ibnu Abbas ngariwayatkeun 20 rakaat cenah jungjunan salat dina Ramadan tah ieu we dhaif nu ieu mah gitu kan kahartos tah ieu dhaif ieu mah keteranganna tah nu 20 rakaat ieu. Ari nu 11 aya eueuh. Taraweh mah eueuh. Aya ge hadisna anu 20 rakaat. Kan? Sing emut, nu dipermasalahkeun lain salatna, tapi nu dimasalahkeun bilangan salat. Kan? Bilanganna salatna mah sahih. Kan? Sing emut. Adapun bilanganna dhaif. Bilangan sabaraha? Bilangan anu 20 nyata riwayat Imam Ibnu Abbas apaan aya eta nu sahih bilangan nu 11 tara eta mah witir teh gitu heuh ieu we pake kana hadis itu pake keterangan pikeun taraweh mana atuh hadis witir engke jadi lieur engke gitu kan tuh ke ulama dipesek ya ke ulama gitu kan ke ulama dipesek. Nah oge jungjunan ngadawuhkeun dina eta keterangan hadis sahih nu 11 makanan Nabi teu pernah ngalakungan tina 11 baik dina Ramadan maupun di luar Ramadan. Lamun ieu dipake dalil taraweh berarti aya taraweh di luar Ramadan. Apaan teu aya di luar Ramadan mah? Apaan ku Nabi disebatkeun di luar Ramadan ge teu leuwih tina 11. Salat naon atuh eta? Umpama rek dibagi di luar Ramadan mah jadi salat witir, dina jero Ramadan jadi taraweh gitu kan? Lalu dalil salat witir anu dina jero Ramadan nu mana? Tuh, kan? Pahami ku urang. Lajeng praktekna kudu 2 rakaat. Apaan aya hadis? Opat 3 ieu hadis sahih. Muhun eta mah hadis salat witir teh praktek salat witir tah utama na teh kitu 4 3 jadi 11 gitu dah. Adapun nu salat tarawih ieu mah 2 we. Sehingga para ulama ngadawuhkeun mun salat tarawih niatna tarawih tapi ternyata leuwih tina 2 atawa kurang tina 2 maka teu sah. Teu sah. Pahami ku urang. Dan jadi teu sah kudu 2 weh, 2 weh. Lain teu sah salat jang, teu sah naon?
teu sah taraweh kan. Mun urang rek salat opat-opat tilu diganyar ngan jadina salat mutlak, salat sunat mutlak teu asup kana taraweh jadina. Jadi mun urang geus salat opat-opat tilu ya eta niatna naon? Mun niat taraweh teu sah. Abdi mah salatna qiyamul lail we sah. Diganyar nu 3 rakaat tungtungna naon? Witir. Jadi mun ieu dijieun witir kabeh sah. Teu meunang leuwih tina 11 gitu kan? Ngan taraweh acan. Kartos. Tuh. Catat ieu urang. Ieu ilmu ieu, kan? Anu jarang dibahas ieu. Nu mawi ku Buya dijelaskeun waktu di Mahmud. Jadi anu jadi permasalahan lain dina salat. Kade tong nyalahkeun jelema salat rek 11 rek 20 rek sabaraha oge da salatna eueuh nu goreng. Malah mun teu salatkeun bae da sunat eta mah. Sabab mun teu salat sunat diancam ku neraka teu? Nya henteu. Lamun teu salat Isya da kakarak jadi masalah gede. Teu salat taraweh mah. Aya judulna tiba heula ge taraweh. Mimitina salah teh bagades kadituna taraweh. Gitu kan? Ai mimitina mah semangat. Kadituna mah ya Masya Allah gitu ya sibuk teh ngaput teh ya orderan teh gitu kan. Kue teh Lailatul Korting teh gitu kan. Macam-macam gitu. Tungtungna teh taraweh gitu kan. Tah gitu. Nah. Jadi nu jadi masalah adalah tina sisi pemahaman. Nu dek di omean, ieu dek di omean ieu. Naon sababna bisi boga pemikiran kieu. Nu soheh 11, nu 20 eta doib beh dituna teu aya contoh ti Rasul, beh dituna sakur nu teu aya contoh ti Rasul bidah, beh dituna bidah teh sasar, beh dituna sasar teh ahli neraka. Mengklaim mereka kabeh nu 20 rakaat ahli neraka kabeh. Atuh da kaklaim sadina Umar engke. Para sahabat nu aya di zaman harita termasuk Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Imam Ibnu Abbas, sadayana sahabat teh seueur keneh harita teh di masa Khalifah Sayyidina Umar teh gegeden sahabat kabeh teu aya nu komen ke Sayyidina Umar bin Khattab, kabeh teu aya nu inkar. Ai maneh inkar? Derek teh disebut ahli neraka. Para sahabat harita nu aya di masa harita jeung sabadana para tabiin kabeh mazhab nu 4 sarua ieu 20 rakaat kabehna ge. Tingali tarawihna dina mazhab Imam Ahmad. Di Mekah ayeuna mazhabna Imam Ahmad Hambali. Di Mekah teh mazhabna teh di Saudi teh. Sabaraha rakaat? 20. Mekah Madinah sabaraha? Ya 20 rakaat. Tingali dina mazhab Hanafi. Kudu tu ka Pakistan, mazhabna Hanafi. 20 rakaat. Tingali kana mazhabna Imam Malik bin Anas gitu kan. Mazhab Maliki, Maroko, mazhab Maliki 20 rakaat. Kan? 20 rakaat. Pahami ku urang. Jadi tina sisi pemahaman kudu bener walaupun urang rek ngalakonan rek henteu kumaha dinya. Gitu kan? Rek 2 rakaat pek alus silaing matang barok kitu silaing mah syukur ku daek salat Isya na gitu. Eta we nu pentingna mah. Silaing mah salat Isya we gitulah. Kan bae eta tarawih mah kitu. Geus kitu mah sok silaing mah sing bentet kayaknya kolak segala rupa kayaknya. Nu penting magrib Isya subuh lohor asar eta we eta itu kan. Begitu daek salat 2 rakaat alhamdulillah. Tong dianggap salah ulah bagja we. Oh komo nepi ka daek 11 rakaat. Wah bagja pisan eta mah 2 rakaat ge. Geus bagja. Mau digeureuh-geureuh. Ya, mau digeureuh-geureuh masalah jelema salat. Anu rek diomean mah eta pemikiran pemahaman nu matak nyilakakeun dirina. Di mana geus mengklaim batur ahli neraka sahabat disebut ahli neraka.
Ada orang mah nyebut Sayyidina Umar ahli neraka, orang mah nyebutin 20 rakaat bid'ah dolalah finar. Heueuh sarua maneh gitu kan. Sarua eta teh gitu. Ujung-ujungna mah kitu eta teh hartina teh. Jadi sakur nu tarawihna 20 rakaat eta kabeh ahli neraka. Ai sahabat nu 20 rakaat disebut ahli neraka kabeh. Para tabiin ahli neraka, tabiin ahli neraka, Imam Malik semua kabeh ahli neraka si laing banyak. Jeung indung bapa maneh karuhun maneh ke baheula 20 rakaat. Si laing nu rek kasawarkeun teh batur si laing. Allah. Kan bahaya eta. Bahaya. Tah kitu. Ya. Ya mayunan dina Ramadan, ya. Dina Ramadan Allah Subhanahu wa taala nyareatkeun salat berjamaah witir. Di luar Ramadan witir teh disunatkeun berjamaah, tapi dina Ramadan mah disyariatkeun berjamaah witir. Dina Ramadan Allah Subhanahu wa taala nyareatkeun kunut. Dina pertengahan Ramadan ti malam 16 nepi ka akhir. Di luar eta eueuh witir kunut. Kan? Saya. Nah, ieu syariat anu diayakeun ku Allah dina bulan Ramadan nu teu aya dina bulan-bulan nu sejena. Ya. Mawi urang ya, kudu bagja. Alhamdulillah. Mayunan Ramadan teh sikapi kurasa bunga, kurasa atoh anu pohara sabab jadi anugerah keur urang sadayana anu mana di mana urang dipanjangkeun umur, semoga sing panjang umur. Bus kana Ramadan tuluy urang didinya, iman urang didinya, ngamalkeun amalan-amalan soleh, maka urang bakal menang anugerah nu pohara anu ku Allah taala teu dipaparinkeun dina bulan anu salian Ramadan. Moga-moga urang sing menang eta kabehanana nya. Ira Ramadan teh ieu teh duka tanyakeun we ka bulan ka hilal. Aing nanyakeun ka hilal iraha nya ayeuna sore ayeuna teh dek magrib poe ieu gitu kan ningali poe ieu gitu kan jeung isuk teuh. Ngan lamun ningali kana perjalanan derajat bulan larina bulan tinu ti heula ukuranana buya condong kana malam Salasa. Artina magrib malam Salasa ieu geus kemungkinan bisa katingali bulan. Gitu kan? Lamun ayeuna rada masih keneh jauh gitu kan. Ya poe keneh tuh, beureng keneh gitu kan. Ari kemah ya malam Salasa ieu mah mungkin katingali geus luhur ieu mah bulana gitu. Tapi wallahu alam da kahayang mah meureun minggu Pak hareup. Lain gitu geus gegebegan anu mung puasa mah nya mung taraweh aduh gitu kan. Hayang mah kitu mimiti Ramadan tarik kana minggu hareup lebaran tarik ka dieu gitu kan. Tah THR-na ya ti ayeuna keneh THR-na mah gitu kan. Ngan lamun merek THR ka batur eta mah libur sabab corona gitu ya. Tah gitu. Kahayang saya mah kayang urang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Taya dina mayunan Ramadan ya. Oge muga-muga ieu riungan barokahna sing dilimpahkeun ka eta anu nuju dihamilkeun. Eta putrana yang Ustad Farid saha bojo teh Intan. Ieu teh putra ka sabriji, putra ka tilu, lalaki awewe duka. Da ayeuna mah nya ayeuna loba alat anu bisa ningali gaib gitu ayeuna mah. Ya. Oh, baheula mah atuh dina jero beuteung teh gaib baheula nya. Ayeuna mah syahadah ayeuna mah katingali lalaki, katingali awewe, katingali gitu kan. Memeh dilahirkeun oge. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ngahujankeun rahmat barokah ya, penjagaan jaminan hiji kanu dihamilkeun, kadua kanu hamilna, katilu kanu ngahamilina.
kehamilanana ya kabeh kudu kadoakeun gitu kan. Terus ka dulur-dulurna anu dihamilkeun deui nya, ke keluarga besar anu ngahamilkeun di sadayana, termasuk jeung jamaah-jamaahna jeung urang sararea sing aya dina penjagaan Allah, sing aya dina jaminan Allah sadayana bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mana Syarif? Pun anak mana? Kieu pangmacakeun salawat nariyah ieu Syarif di dieu sakalian we da ieu teh katingali nu ngareriung teh loba nu bararingung sararusah nya. Teu boga modal. Piusahaeun teu boga modal. Aya anu memang loba hutang ieu teh. Hayang buru-buru kabayar hutangna kitu. Nying hareupan Ramadan teh bingung ieu teh euy. Ya, kumaha meuli baju keur pamajikan, keur anak komo nu nyandung mah. Bingung bisa nu nyandung mah ya. Ayeuna ku Sari pangmimpinkeun ieu shalawat nariyah 11 kali ya. Jeung termasuk ieu pasantren sing berkah ieu nya. Sabab buya mah ieu teh aya tamu ti Mekah Pak Kades, ngantosan ti tadi. Ya tamu ti Mekah ngantosan ayeuna bade lari ka simpang. Tah kitu panginten sok teraskeun ala hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihatil qubul wa tamimi kulli sulma muljalibatil likulli khair wa dafi'atan min kulli syarri zatan muhabbatan fi syarril habib sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahul fatihah. Amin. Thumma ila arwahi abai ummahatil mahfudin wa ahli baitihi tayyibin tahirin wa sahabatihi al-mufaddalil mukramin wa sairi tabi'in wa tabi'in bi ihsanin min din ulil hidayah wa tamkin radhiyallahu anhum ajma'in. Thumma ila arwahi ikhwani min al-anbiya'il mursalin alaihi wassalatu wassalamu wa likulli washabihi min radhiyallahu anhum ajma'in. Thumma ila arwahi jami'il malaikal muqarrabin al-karubin alaihi wassalam al-arwahi al-awliya wa musyarrifus salihin radhiyallahu anhum ajma'in. Thumma ila arwahi abaina ahmatina wa jaddatina aman matina wa khalaqatina khurqatina sadid al-umman masyayikhina musulina furu'ina wa lisilsilatin wal khid'ana radhiyallahu ajma'in. Thumma ila arwahil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wa masyarikil ardh wa magharibiha min yamini ahli shimal muqafin wa qafim ladun adam min qiyamah Allah ghafara lahum warhamhum ila rajatin fil jannah syuhudillahi lahumul fatihah. Khususan ila ruhi Pengarsa Al-Ustad Muhammad Maksus Jamil rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah tamah. Sarang sadi nu pupus teh hari istri. Al-Fatihah. Rabbi firli amin. Ayo bacain Allah malaikatahu sasarengan sadayana 11 kali dipimpin ku pun anak. Ya Pak Kades pamaksa dan sing dikabul. Amin ya Allah Rabbah. على هذه النية وكلنا الصالحة على حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم
سأسرى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Orang lagamkeun we nya supados tararang sadayana aya dilagamkeun mah biasana. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما تنحل وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وتنال به الرغائب وحسن ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شر الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji, sadaya puji urang haturkeun ka hadrat Allah Subhanahu wa taala anu mana parantos ngumpulkeun urang sadayana dina ieu majelis anu berkah, dina ieu majelis anu berbahagia, dina ieu majelis urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Oge alhamdulillah urang sadayana kenging ilmu anu banget manfaat, wabil khusus ilmu kangge nying hareupan Ramadan ya.
Wabil khusus ilmu kangge nyang harupan ibadah anu bakal ku urang dilaksanakeun dina bulan Ramadan nya eta tarawih teh anu sok jadi polemik tahunan antara aya anu 8 aya anu 20 tadi parantos dijelaskeun dibeberkeun sakumaha tuh beberna sakumaha jelasna alhamdulillah ieu teh bari naros ka jamaah sadayana semangat keneh henteu ieu teh teraskeun ulah masyaallah tah. Alhamdulillah meureun urang sadayana ngempel di dieu parantos sadayana ka uninga yen urang ngempel dina ieu tempat teh kahiji teh meureun teu sejak Rajaban kitunya teu sejak Rajaban teu urang dikempelkeun ku Ustaz Farid sadayana alhamdulillah kuasilah mantenanana teu anu mana dina ieu acara teh lalaga anu kahiji teh nyaeta hoyong ngagungkeun kana Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu parantos insyaallah teh ku urang sadayana di kauninga kumaha keagungan Rajab teh kumaha tentang penjelasan Rajab teh teh oge alhamdulillah teh tina bulan Rajab urang lebet kana bulan suci teh nyaeta bulan Sya'ban anu mana saur para ulama dina eta bulan Allah Subhanahu wa taala nyimpen sababaraha kajantenan anu agung. Anu kahijina nyaeta kajantenan ngabeulah rembulan. Kapungkur junjuran alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngabeulah bulan. Bulan dibelah kumantenanana. Tah mun hoyong apal irah kajantenana teh ayeuna bulan Sya'ban. Oke nu kadua Allah Subhanahu wa taala nyimpen dina bulan Sya'ban nisfu Sya'ban. Anu mana dina nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala ngagentos sadaya catatan amal makhluk-makhlukna diperbaharui dina bulan dina nisfu Sya'ban. Sadaya anu telah berlalu ku Allah diampuni iwalti anu teu meunang hampura antos dijelaskeun dina nisfu Sya'ban kamari itu. Meureun sadayana ngalakonan bulan nisfu Sya'ban meureun sadayana nya teu sadayana tos terang kumaha teu saha wae jalma anu meunang hampura saha wae jalma anu teu meunang hampura oge nu katiluna dina bulan Sya'ban ieu aya kajantenan anu agung nya eta diturunkeunna ayat tentang sholawat ayat naon eta ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi anu ma'nana wallahu ta'ala alam bimuradihi bidzalik sesungguhna Allah Subhanahu wa ta'ala saanya-anyana Allah Subhanahu wa ta'ala sareng para malaikatna senantiasa bersolawat oge bersalam ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu hai jalma-jalma anu iman sallu alaihi wa sallimu taslima salawat anjeun ka Allah Subhanahu wa taala oge ngucapkeun salam anjeun kangge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu nandakeun yen ieu bulan teh jadi pengingat ke urang sadayana kangge ningkatkeun salawat oge salam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu dimaksud sholawat didinya Imam Syafi'i berpendapat sholawat anu didinya teh lain ukuran anu dina sholat parentah Allah Subhanahu wa ta'ala sholawat ka jalma-jalma anu iman lain ukur dina salat abdi osok sholawat ka junjunan iraha eta we mun salat dina geus tahiyat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina Ibrahim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah abdi sholawat. Sor Imam Syafi'i eta tidak termasuk. Anu dimaksud ku Allah Subhanahu wa taala hei jalma-jalma anu ariman kudu sholawat anjeun oge kudu ngucapkeun salam ieu di luar salat. Maka Imam Syafi'i menegaskan kewajiban bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar salat minimal sakali saumur hidup. Ieu kewajiban urang sebagai jalma anu iman.
Ieu sholawat kunaon janten teu ku Allah Subhanahu wa taala diparentahkeun keur jalma anu iman sabab ieu sholawat janten identitas pengenal urang teu sareng junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha urang seueur maca sholawat sakitu oge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngenal urang. Mun diibaratkeun ayeuna mah cara WhatsApp teu mun urang PDKT teu ku cara formal kira-kira urang bakal kenal mah. Jika abdi sareng jamaah sadayan wae di dieu meureun masyaallah. Ai kenal mah kenal meureun teh, tapi tidak formal ieu mah. Kantos papendak kantos. Ngan teu formal teh. Tah cara urang kitu kalebet umat junjunan teh, urang mah kalebet umat junjunan tapi masih umum, masih formal. Mun urang hayang caket sareng junjunan kumaha? Teh lewat japri teh, jalur pribadi. Kumaha? Kudu sering nga-WA ka Rasulullah SAW. Kudu sering ngiriman ka junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya. Ieu jadi kawas WhatsAppan tuh. Mun urang hayang PDKT, teuh. Ka awewe yang PDKT ka lalaki, teuh. Cukup henteu ku WA-an sakali dua kali. Ya. Atawa tuh WhatsAppan lagi jaba make formal tuh dina aya butuh we keur formalitas hungkul kira-kira bakal kenal mah moal urang jeung klien urang tuh urang jeung pasien urang kenal sih kenal tapi moal begitu kan kenal sabab WhatsAppan ge ngan saukur formalitas hungkul tah ku kituna urang tong cukup tuh, tong ngarasa cukup hayang jadi umat junjunan teh kalebet tina umat junjunan anu umum tuh. Ada junjunan mah nyaah ka abdi tuh, sebagai umatna muhun tuh. Rasulnya ka umatna tapi benten kanu khusus mah tuh. Benten kanu khusus mah tah tanda identitas pengenal urang tuh, ka junjunan alam teh ku seueurna salat kumaha junjunan tuh paling caketna aranjeun ke yaumul qiyamah wahai umat-umat junjunan ya nyaeta paling seueur-seueurna ya pang seueur-seueurna maca sholawat sareng salam ka kami saur junjunan ya. Jadi engke anu paling caket sareng junjunan anu paling dikenal ku junjunan nyaeta jalma anu sering maca sholawat sakali maca sholawat maka sarua jeung ngalakonan 10 kahadian urang sodakoh menang kahadian tah sholawat mah urang sakali menang naon 10 kahade teu sampai di dinya tah sarua jeung ngaistighfaran 10 kagorengan ya sarua jeung ngaistighfaran 10 kagorengan oge sarua jeung ngangkat darajat 10 darajat ngangkat 10 darajat tenepi didinya Allah Subhanahu wa taala ngauwihkeun deui sholawat anu ku urang dilantunkeun ka junjunan alam Rasulullah. Sholawat anu ku urang diucapkeun ka junjunan dibalikeun deui ku Allah Subhanahu wa taala sakumaha urang bersholawat ka mantenanana. Teuh. Anu ku kituna para ulama teuh, tidak cukup hanya dina sholawat teuh, Ibrahimiyah anu ti Rasul. Tidak cukup hanya sholawat dina sholawat ummi saja anu diajarkan ku Rasul tapi sadayana sholawat ka junjunan teh pada ngadamel tuh aya anu ngadamel sholawat nariyah tuh aya anu abuya tuh ngadamel sallallahu wa sallama rabbi daiman abada alaika wal alima sadatinal urori eta ge sholawat ka junjunan tuh seueur anu ngarang naha timbul pertanyaan nah atuh henteu cukup sholawat anu diajarkeun ku junjunan apanan tadi teh ku Gusti teh sholawat urang bakal dieuwihkeun ka saha ka urang tah urang teh hayang teu urang hayang ngendah-ngendah sholawat nepi ka ku Gusti dibalikeun deui teh sarua sakumaha anu ku urang diendah endah tah kitu masyaallah teu kartos henteu tah gitu lain ulah orang maca naon teh Ibrahimiyah abdi mah cukup Ibrahimiyah mah enggak gitu oge kan para ulama hikmahna teu niatna nyeueurkeun sholawat teh eta teh teu hoyong ngendah-ngendah sholawat ka paduka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge saha jalma anu maca sholawat 1000 setiap hari
maka jaminan ti junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh moal maut kecuali bakal ningali heula tempatna di surga. Allah tuh ieu ningali surga teh sateu acan wafatna sanesantos tuh mata keningannya ajal mah anu soleh mah tuh dina mautna teh senyum tuh najan aya dina medan perang tuh keningan tuh sababaraha taun kamari di Palestina aya anu mujahidah tuh mujahid tuh aya anu berjihad ngalawan Israel tuh ngorak keneh maut seuri mautna teh padahal urang apal kumaha medan perang tuh urang nonton ge geus pikasieun kemudian urang aya di dinya tuh urang mah mun aya dina peperangan lain seuri mereweng aduh kumaha jabaka tembak jaba nyeri aduh kitu mun urang kitu nya maot dina kaayaan perang jigana sabari mereweng gitu da nyeri teh tuh baheula aya di Jelgong jago silat dicabut nyawa teh keur kieu tah keur ngelid jigana mah dicabut ku malaikat ngelid heula gitu keur kieu mah teh ku apa ditungkulanana ku almarhum apa toh tuh ramana abuya nuju kieu cenah Masya Allah kitu teh tuh kaayaan sakaratul maut kaayaan dicabut nyawa teh pikasieun tuh jalma mun maot biasana sok bolotot sabab naon pikasieun teh tuh anu ngaranna maot teh pikasieun nyeri oke sih sieun tapi geuningan nah jalma soleh sok sareuri eta teh salah sawiosna tuh ditinggalikeun heula ku Allah Subhanahu wa taala tempatna di surga nepi ka pas bade maot teh seuri alhamdulillah geuningan tuh tempatna orang di surga teh tos ditinggalikeun ku Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi urang kalebet tina golongan jalma-jalma anu sok sholawat ka junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge saha jalma anu nyeueurkeun sholawat jeung salam ka Rasul lajeng diistiqomahkeun maka moal maut kecuali Rasul anu bakal ngajemput nyawana ngajemput rohna engke dina sakaratul maut di mana sakaratul maut teh tuh syaiton teh ngajelma ka urang ngangge fisik jalma anu dipika cinta ke urang anu paling dipika cinta syaiton apaleun ku syaiton didatangan ngangge wujud eta mun urang bogoh ka artis anu mun urang bogoh ka istri mun urang cinta ka guru teh datang pada lain guru syaitan datang mawa naon cenah mawa minuman anu seger mawa gelas anu kesangan cenah kesanganku saking tiisna ai kaayaan dina sakaratul maut teh cenah haus dugi ka hausna sori junjunan alam mun salautan dibikeun ka jalma anu sakaratul maut moal cukup moal puas manehanana saking hausna eta jalma teu leungit hausna bayangkeun urang keur haus anu kacida datang jalma anu dibika cinta mawa gelas anu kesangan saking tiisna kabitaan teh lajeng ditawarkeun cenah mun anjeun hayang mun anjeun hayang sebut heula bahwasana naon teh alam teh kekal atawa kumaha weh ditawaran syirik ka Allah Subhanahu wa taala dugi ka mun ku urang diinyakeun urang maot naudzubillah dina kaayaan suul khatimah matak baheula ama yang bojong radhiyallahu taala anhu dina kaayaan puasa ku guruna mun teu salah mah ama yang Prabu Cugon Dewa pami teu lepat ku guruna teh dina nincak waktos 40 dinten akhir puasana da puasana teh 40 dinten dina nincak 40 dinten saur guruna teh diajak tuang ku guruna suruh tuang aya anjeunna nyarios abdi nuju puasa tuh sok tuang hafal entah guru laksanakeun we barang tos beres dicarekan euy cenah maneh mah kumaha karek ku setan anu bungkeuleukan ge geus eleh komo setan anu teu bungkeuleukan saur mantenana lajeng sok cenah uih heula naon teh balik badan ningali deui barang ningali teh sok ka dieu cenah tingali deui barang ningali terus jadi 2 suruh malik deui nying hareup deui jadi 3 saurna mana ama anu asli
terang kula tah kete sakaratul maut teh kaos gitu. Syaiton teh bisa nyarupaan jalma anu ku urang dihormatan. Bari jeung ngagoda urang. Tah mun anjeun namatkeun puasa mah cenah apal mana nu kaos kieu teh. Tidinya cenah ama yang bojong saeneng-eneng puasa atuh. Teu buka moal buka deui sore gitu. Masya Allah puasa dahar mantenan. Tah kitu. Urang teh eta teh pangkat ulama, pangkat wali, komodi urang meureun. Matak urang mah seueurkeun sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan urang hayang dijemput ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tong boro anu cinta ka Rasul, geuningan anu cinta ka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ge tos ditulungan ku mantenanana. Komodi anu cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matak buktikeun mun urang boga cinta ka Rasul, seueurkeun sholawat ka Rasul. Sebab ieu jadi naon tanda kacintaan urang oge tanda pengenal urang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bohong jalma anu ngaku cinta tapi tara sholawat ka junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bohong anu cinta ka Rasul anu jalma anu maca sholawat dina majelis we hungkul. Balik di majelis tara sholawatan deui ka junjunan. Sholawat teh saacan bobo sholawat 1000. Komodi ayeuna dina nincak bulan Sya'ban pribadah ngemutan kadiri pribadah khususna oge kasadayana umumna kangge ningkatkeun sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina kaayaan anu paling saeh sempetkeun maca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala tong panjang-panjang teuing urang mah sakitu weh sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad teu kurang sahari 1000. Terserah sholawatna kaos kumaha ngan minimalna kaos tadi sallallahu ala Muhammad 1000 setengah jam ge moal insyaallah. Sate acan bobo manya urang keur YouTubean nyempetkeun keur nonton film nyempetkeun sajam 2 jam keur nonton bioskop manya keur sholawat ka junjunan ngadekul bari jeung sabari cicing teu sabari lulumpatan nah meni aduh capek pisan kitu teh matak urang tanya kana hate urang cinta henteu ka junjunan mun cinta moal kaos gitu. Urang betah lila-lila jeung kabogoh bener henteu jeung jalma nu dibika cinta apel teh sahari teh asa geus naon teh geus deui gitu nya bener henteu asa gancang waktu teh mun keur apel bener kaos kitu teh mun jalma anu cinta ka junjunan ge sholawat ka junjunan moal ngarasa berat oge katiluna meureun kasabaraha katilu kaopatna urang ngumpul di dieu teh kangge munggahan teh naon munggahan teh niat ngabubungah niat bungah ati ngawujudkeun ku anwaul ibadah ku macam-macam ibadah nyata ayeuna urang ngumpul bersama doa bersama zikir bersama sholawat bersama dina ralaga naon dina lalaga urang syukuran ka Allah Subhanahu wa taala bade nying harapan bulan suci Ramadan. Saur junjunan alam sahajalma anu terang kana naon anu aya dina Ramadan maka jalma pasti mengharapkan kabehanana dina bulan-bulan teh kabehana bulan Ramadan. Dina sataun teh kabehana bulan Ramadan saking gedena pahala anu aya dina bulan Ramadan mata kurang kudu syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Saur junjunan alam man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Sajalma anu bungah kana lebetna bulan Ramadan maka Allah bakal ngaharamkeun jasadna kana api neraka. Moga-moga urang sadayana kalebet dina hadis tersebut amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge meureun saterasna urang ngempel di dieu teh sejang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala kangge ayana janin ieu alhamdulillah karena ayana janin anu aya dina di istri Ustadz Farid Masya Allah urang sadayana ngadoakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu ayeuna dina nincak 4 bulan teh geningan ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan roh sarujungjun alam bayi teh dipasihan roh teh dina naon waktu bulan ka-4 matakan dina nalika dilebetkeun ruh Allah Subhanahu wa taala marentahkeun malaikat keur nyatet rezekina ajalna jodohna rezekina kabehanana ku Allah Subhanahu wa taala dicatet tah urang teh doa ka Allah teh hayang muga-muga ieu putra ieu calon cabang bayi
ya utun tuh moga-moga ku Allah Subhanahu wa taala dijantankeun jalma anu bagja dunia wal akhirat, dijantankeun ulama Allah Subhanahu wa taala, dijantankeun kakasih Allah Subhanahu wa taala, dijantankeun qurrata a'yun kangge orang tuana, kangge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kangge guru-guruna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radita wal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. اللهم إنا نسألك من العقول وأفوارها من ذهنها وسفاها ومن الأعمال يسرها ومن الأخلاق يطيبها ومن الأرزاق رسالها ومن العافية منها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم إنا نصليك ونستحفظك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وما في بطن أمها وقلوبنا وقالبنا وجسدنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنين وذي عين وذي بغي وشر كل ذي شنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا وجملهم بالعافية والسلام وحقنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وإذا من وجودنا في الحال والمال والمال والدعاء. وصلى وسلم على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية. أسأل الله تعالى يجعل ما في بطني زوجتي عبدا من عبادك يا الله وحبيب من حبائبك وعلم من علمائك وأولياء من أوليائك يا رب العالمين يا رب العالمين. وصلى الله تعالى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي آمين. Sakitu umurna bipikatur hapunten kana bilih aya kakirangan oge bilih aya bahasa anu kirang pantas. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.